Madang oi. Seterang abdi masalah sendiri. Ada biasa ngabenten mana emansipasi, no mana emansisasi. Komina model kieu mah emansisasi. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala ayam segala pada lawan kontrak lain cenah emansipasi bari utekna bisnis berang penting bisnis naon salah inanya imah ngajakan ulang anak anak asuh cukup khusus dan yang bangun mobil mewah ngabela jadi unta ngarepkeun bisa lagi cenah duit nanti cukup uang emas berlian renceng ngaku batin tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawak awewe nu kieu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kontrak bisi ngadon jadi bejan. Emansipasi kebersamaan hak laki-laki dengan perempuan, tapi hanya yang positif-positifnya saja. Ayo bering pantasnya ngomong, tong atuh ayo teu meunang ngelawan kontrak di rumah. Paribasna hayang maju bagi hayang jadi bapak sagala rupa. Sehingga peren tetek pengeng kumaha eta kebutuhan biologis itu kedua cara gitu. Ya. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala ayam segala wanita atau istri majikan istri pamagat dan pamagatnya cenah emansipasi bari utekna tengarti bisnis teberang tepeting bisnis naon kateh teuing salaki diimah ngajaga tulang pantong anak asuh cukup khusus jeung babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah ngarepkeun disalaki cenah mah teu cukup wae bisa kumaha emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kontrak bisi ngadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kontrak bisi ngadon jadi bejat nyai awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kontrak bisi ngadon jadi bejat awewe gitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kontrak bisi ngadon jadi bejat orang jadi ngelawan kontrak terima jadi awewenya hayang diri jalur si bun-bunan
Barang sudu kan. Ayeuna Kan panas. Abi bisa kayak itu mah yang besi. Abi ya. Oh. Eta gerasi ipah si gajal mah anu owah saprak cicing di kota dandanan manika cida pupukna dikiriting siga buntut hayam rintit kongkorong tilas gogok anting sagede tatakan ngageboy loba teuing ulin jeung koboy ayeuna anakna satengah losin bari jencan pernah kawin mun di talungting si horeng tukang ulin di diskotik atuh kuku wae diskotik tea tempat ulin kajajaden padahal baheula mah geuning sakitu nyantrin tara telah ka masjid ngalakonan 5 waktu nah ari ayeuna mani jadi kitu patut jadi amurasut bari ngajual nu nyumput Wah, namanya kemana? eta gerasi ipah si gajal mah anu owah saprak cicing di kota dandanan manika cida pupukna dikiriting siga buntut hayam rintit kongkorong tilas gogok anting sagede tatakan lempang ngageboy loba teuing ulin jeung koboy ayeuna anakna satengah losin bari jencan pernah kawin Oh, mun di talungting si horeng tukang ulin di diskotik atuh kuku wae diskotik tea tempat ulin kajajaden padahal baheula mah geuning sakitu nyantrin tara telat ka masjid ngalakonan 5 waktu nah ari ayeuna mani jadi kitu patut buat jadi amurasut bari ngajual nu nyumput gerasi ipah sopan dagang dan saja nantinya lah makan ketupat tuh dan nyari resepen we itu saja kata nama. Tuh ada tuh kan. Jadi kena kata kasar sama kali tuh.